Lamun urang dek ngajejero tobat urang aya 3 rupa. Hiji tobat fil Islam, 2 tobat fil iman, 3 tobat fil ihsan. Tobat fil Islam syariat zahir, mata urang pake neule-neule nu dilarang ku Gusti Allah, tobatan komo nu imana hareupeun jalan. Asal keluar bayat di kamar can mandi acan geus deuleu kelek, mandi can susu geus kadeuleu di jalan aja diuk di memeh mandinya ambo ngagedean dosa diuk betah cicing geus di jalan. Masya Allah teu karasa orang eta nambahan dosa ceuli urang pake ngadenge nu dilarang ku Gusti Allah, geus makaruhan, bangsa gibah, ieu musik dan lain sebagainya. Ceuli irung urang pake ambe-ambean nu dilarang ku Gusti Allah, cuam cium kitu kene sungut leungeun suku pake ngalengkah deuk ka mana ridho apa bendu Allah. Tah ieu ngaranna fil Islam syariat tamata tobatan. Hiji mata 70 astagfirullahalazim tujukeun ka mata wa tubu ilaihi abdi nyuhunkeun pangampura Gusti, abdi babalik ka Gusti, mata abdi ampura Gusti. Loba jelema anu ka neraka ngan ku sebab dedeleuhan mata doang, dicolok mata teh dipeurehan make timah anu geus ngagolontrok di neraka jahanam. Geus ribuan tahun pake meurehan jelema anu tatadina dula deuleu. Ya Allah ya Rabb, hanas teu sabaraha deuleu ping-ping doang jeung susu dikawin henteu ku urang Pak. Tapi engke di akhirat eta ditimahan karugi-rugi atuh. Mendingan tanya we, sia ieu kadeuleuan ku aing resep ka sia daek mah dikawin ku aing ulah doraka bae ye. Hayo sia kawin bae ye. Ye atuh jagana tuh daek bae tuh nu di imah satu jental nu di imah mah geus urusanna nu belakangan teman. Moal aya nu di imah kudu satuju bae mah moal aya. Daripada aing haram terus da sia unggal poe, kawin. Nah, kuduna kos kitu teh jadi lalaki mah hebat eta. Siap. Ieu mah ninggal kuduna ngadoan ridho bae nu kolak iraha kiamat. Kiai cenah bado atuh bisa mah bisa ngan tsunami. Ulah kira-kira ngan ieu we urang neuleu neraka. Nah kitu ke deh ceuli istighfaran guna astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti ceuli 70 irung astagfirullahalazim wa atubu ilaihi sungut. Terus eta teh kakarak tahap belajar tobat seperti eta. Sapoe, 2 poe, 3 poe, seminggu, 2 minggu, eta tahap belajar ngaranna. Eta kakak di syariat. Belajar teh ngaranna belajar tobat. Terus bae sabulan, terus emang urang begitu urang istighfar pa ieu adi isukna bisa narik diri teh bisa. Tetep bae sebab lawan kan dibere perwatakan mata aya watak resep neuleuh kanu indah-indah. Ceuli dibere watak ngadenge kanu merdu-merdu dan lain-lain sebagainya. Letah dibere perwatakan kanu lazat-lazat. Maka orang istighfaran geura istighfar terus. Eta teh lain saminggu 2 minggu, sabulan 2 bulan, mungkin satahun karak dibere ku Gusti Allah. Geus satahun eta kakarak di syariat. Karak aya tak berpikir nyana heuh naon artina kuari mah bisa tak kuari asal neuleuh bae awewe menghindar sorangan sebab naon geus diistighfaran kan geus belajar berarti geus bisa kan belajar tadi teh ai can bisa mah neuleuh deui ai can bisa mah neuleuh deui asal bisa neuleuh deui lamun geus bisa karak ku Allah engke lain urang anu ngahindarkeun ana Allah. Oh sia berarti berlindung ka aing, tobat ka aing tina bebendu aing ku embungna sia
narima bebendu aing ku aing geus kadenges ya jeung geus kadeuleu jeung geus kajahoan selalu istighfar ku Gusti Allah engke dibalieurkeun enak ketika aya awewe teu hayang neuleuh sebab hideung tama watekna tolol henteu ya bahasa sanajan neuleuh hate kitu bae tah mah ti Gustina selamat berarti geus bisa tah kan tadi tahap belajar satungtung urang encan bisa urang aya bae tah dedeleuan resep ketika urang geus bisa henteu jadi eta mah kembali ka diri urang lamun diri urang geus bisa tobat dina syariat dibere teu hayang neuleuh bae dibere teu hayang kumaha sih teu hayang kos kada liwat bae kitu kos kada liwat eta ngaranna geus bisa nah kuari supaya jadi ahli urang teh terus ti belajar ka bisa kuari jadi ahli tobat kumaha teh ahli tobat eta selalu inget ka Gusti Allah lain urang asli nama nu tobat teh Allah sebab Allah asma'na at-tawwab wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim wal malikul quddus salamul mu'minun mutaqaddituna at-tawwab ketika urang keur tobat nu ahli tobat lain aing sebenarnya mah sebab aya asma Allah tawwab nempel nyorot ka urang ningali batur nu keur tobat teu kadeuleu jelema nu kadeuleu asma Allah at-tawwab innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin tah lamun geus boga perasaan kos kitu berarti boga makom teh jelema ahli tobat nu tadina per menit per detik tobat keur belajarna kuari dihindarkeun ku Gusti Allah bisa berarti nyana geus terhindar tina nu diharam-haramkeun nah kabelah dieuna jadi ahli ku sebab naon perasaan lain dirinya nu tobat asma Allah at-tawwab luar biasa bab tobat bae ge tah kos kitu tah mun urang nyaritakeun dina thariqah geus thariqah teh lain zikirna zikir basa kadar mecutan praktek tobat da supaya jadi makom ieu lain hese kakarak dina syariat kuari naekana iman tadi Islam kuari iman makan keyakinan geus urang boga keyakinan bahwa Allah teh neuleukeun ka urang teu pernah teu neuleukeun sadetik ge tetapi urang lengah tobatan ku urang ya Allah ya Rabb kalengahan abdi jeung kasuul adaban abdi dina kepercayaan abdi padahal abdi percaya Gusti teh ningalikeun bae ka abdi per detik teu pernah teu ningali tetapi kunaon abdi lengah Gusti hampura kepercayaan abdi kelengahan abdi suul adab abdi tobat iman tah sok geura hayang jadi jelema kos kitu panya mah juriga bae encan jadi jelema encah sebab can pernah nobatan iman ya Allah ya Rabb suul adab abdi padahal mah Gusti teh deukeut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid diterjemahkeun ku ahli thariqah ana aqrabu min nafsi wa ana aqrabu min nutfi kaula leuwih deukeut tibatan roh maneh tibatan diri maneh tibatan ucapan maneh jeung moal bisa ngomong sia lamun eueuh aingan moal bisa napas sia mun eueuh aingan hirup sia hirup aing nah tapi perasaan urang teu boga perasaan kos kitu tobatan ku urang iman urang tobatan astagfirullahalazim Gusti kelengahan abdi jeung kasuul adaban abdi tina iman padahal mangaji ti leuleutik Gusti nyaho bahwa Gusti teh ningalikeun ka abdi innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum hati abdi teh ditinggalikeun ku Gusti per detik teu pernah teu ningali Gusti maka abdi tapi abdi teu pernah asa ditinggalikeun ku Gusti eta berarti kan lengah suul adab ka Gusti sok geura tobatan tina perasaan teu dideleukeun tina perasaan teu didengekeun tina perasaan teu dikanyahokeun urang berarti lengah
Bro, mulai ta urang teh belajar. Eta teh lain sabulan 2 bulan. Eta teh lain satahun 2 tahun. Sok geura lamun terus bae ku urang. Ya Allah, astagfirullahalazim. Padahal mah Gusti ningalikeun tapi abdi lengah. Si parah. Padahal mah Gusti teh deukeut. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, tapi abdi teu pernah rasa deukeut, berarti abdina nu bloon. Astagfirullahalazim, keimanan abdi. Innallaha ma'ana, Gusti babarengan jeung abdi. Tapi abdi teu asa bareng jeung Gusti. Astagfirullahalazim. Lain saminggu, lain 2 minggu, bulanan, mungkin tahunan. Sok, tobatan geura. Astagfirullahalazim. Mulai ku hari di bulan Syawal ya. Jang kahareup. Jang kahareup sok tobatan. Abdi mencenai kos kitu mah tobat, tapi korupsi mah terus. Naon artina tobat eta? Eta mah korupsi mah pagawean itu macam kieu. Tobat mah tobat ka Gusti Allah, korupsi mah pagawean. Atuh kumaha sia bae tah pantogeun hulu sia atuh. Di mah salat mah salat cenah ai maling mah terus bae ieu. Tobat mah ibadah, ai maling mah pagawean. Goblok tah urang Pandeglang goblok. Oh Pandeglang. Budak-budak kok kitu. Tuh ya, itu salat maka Gusti cek nya ai maling mah pentong pagawean urang atuh. Tetep bae tah mah salat, maling mah maling. Ya, cuma sia bae atuh teh mah. Taubat. Sok. Ya Allah ya Rabb kelengahan abdi, ya Allah ya Rabb kelengahan abdi. Iman. Mulai kuari ihsan. Beki jero bae. Tobat fil Islam zahir. Tobat fil iman, keyakinan. Tobat fil ihsan. Anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarak. Rasa. Ihsan mah rasa. Geus kuari orang boga perasaan tah kuari ka perasaan asa boga hirup boga orang padahal boga Allah. Urang mah perasaan urang kuari boga urang hirup teh emang teu dosa ya hirup mah boga Allah. Pertahankeun jiwa ku sia hirup asup ka rumah sakit dokterna ge modar boga obatnya na paeh bae sarua bae sebab nu boga hirup Allah. Kuari urang boga rasa hirup teh nu urang eta teh dosa dina ihsan. Boga perasaan pagawean teh nu urang rasa boga pagawean nu urang eta teh dosa. Al afal kulluha minallah. Urang lempang, urang diuk lain urang Allah. Lamun urang geus boga perasaan urang dosa. Tobatan. Astagfirullahaladzim. Ngan obatan naon cenah kieu? Nobatan perasaan. Perasaan boga hirup, perasaan boga pagawean, perasaan boga diri, perasaan boga harta. Jadi saya nu aing eta teh kos kitu eta geus eta dosa. Janu Allah pan kabeh ge. Nah, kecuali lain di mulut, lain di hati. Itu saya batat nu aing tapi cek hate mah Allah. Mana aya nu teu ngaji moal nu ngaji henteu nu ngaraji henteu tuh komo mandak lamun bener-bener nu Allah tuh masjid keur dibangun ye nu Allah ieu tah ka masjidkeun coba henteu pan ora lah iya ge berarti kan tuh nyana ge ngomong nu medit ge ngomong sorangan medit cek nyana cek nu medit ngomong medit atuh akur tah mah Gusti hese geus engke ku Allah dicoba bakalna dicoba dina syariat, dicoba dina iman, dicoba dina ihsan. Ketika orang berangkat syariat, cobaan syariat Islam. Ketika orang berangkat tina iman, dicoba orang dina iman. Ketika orang berangkat tina ihsan, dicoba lulus henteu kan kanyahoan ku Gusti Allah. Lulus jeung henteu kudu dicoba ku Gusti Allah. Masyaallah karim. Nu mantak dek jadi solihin, dek jadi wali teh ya. Lain berarti teh dicoba ulah neuleuh Habib Lutfi Kuarida, ulah deuleuh Gus Dur geus jadina, ulah deuleuh Abu Yakos kituna, ulah deuleuh tapi deuleuh percobaan-percobaanana nu urang teu nyaho leuwih berat ketika nyana di syariat mah geus bareng lah jeung urang, tapi urang mah kan ngelai terus. Tapi ketika dina iman lain deh
eta teh perjuangan anu luar biasa namun tak kaju set embung ka mana eta keur berjuang ngaran lain berarti cul eagle lain col dog tinggal eagle lain nyana boga perjuangan anu keur diperjuangkeun ka Gusti Allah cicing bila perlu ka gunung bila perlu ka leuweung tanggeus akur jeung Muhammadiyah jeung Persis Pak Kos kitu